Saalit satu acan urang ngaos sholawat urang medal heula dina perkawis lahirna Kangjeng Rasul supados naon supados urang bilih teh mah nutos apal hilap deui bilih teh mah aya murang kali anu teu acan apal jadi apal tah Rasul teh lahirna ka alam dunia ieu sakumaha anu didhawuhkeun ku Syekh Imam Abdurrahman Ad-Dibai bahwa lahirna ka alam dunia teh sajidan syakiran hamidan bari sujud pas gundagna teh itunya sujud syukur bari ngucapkeun Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Beda jeung urang ari urang mah gurudagna kalam dunya teh langsung ceurik ngagoak kitu nya cek medis mah cenah pangna ceurik teh leuwaseun ningali bapakna sepeda ari keur di jero beuteung mah nu sok ngalongokan teh leutik hideung pas burudag ka alam dunya ningali bapana kumisan jangkung padang jadi we leuwas tah si orok teh ngagoak eta orok urang kitu nya Kanjeng Nabi mah langsung sujud ngucapkeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sinarang deui kudu ditekadkeun bahwa lahirna Kanjeng Nabi mah teteh Mang Indra sanes ngalangkungan tina liang anu geueuh eta. Apa namanya liang nu geueuh eta pokona malah teu kedah disebutkeun kitu nya. Tah Kanjeng Nabi mah teu ngalangkungan tina eta tina naon atuh saur al-alim al-alamah atil misani lahirna Kanjeng Nabi itu nya eta tina cangkeng belah kenca sahanapeun tiga wekasan di dieu lahirna teh itu naon margina margi ciri jalmahina sacara urang lamun kaluarna ngalangkungan heula anu geuleuh ai Kanjeng Nabi mah pan nurna ge tos mulia jadi moal ngalangkungan heula perkara anu geuleuh atuh mawi dikeresakeun dikudratkeun ku Gusti Allah lahirna teh tina belah kenca na patuangan ibuna itu tidinya sami sinarang nabi-nabi anu sanes lahirna itu henteu ngalangkungan liang anu geuleuh ngan bentenna ari nabi anu sanes mah tina sahanapeun bujal saluhureun parji ari Kanjeng Nabi mah tina patuangan paling kenca luhureun keneh ayeuna naon Kanjeng Nabi kaluarna teh tawis naon tawis antawis Kanjeng Nabi Muhammad sinareng nabi-nabi anu sanesna itu mulia keneh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ari urang mah tina eta ngaluar teh nya wah anu teu ngaliwatan heula eta kabeh oge urang mah da urang mah makhlukna makhluk hina itunya tah Kanjeng Nabi mah lahirna teh nya eta tina belah kenca patuangan ibuna dilahirkeun dina dinten Senen itu kaping 12 sasih Rabiul Awal tahun gajah. Cenah make jeung tahun gajah mah ya sabab harita sawaktu lahirna Kanjeng Nabi aya Raja Abroha anu edek ngahancurkeun Ka'bah make tutumpakan kendaraanana teh lamun aya mah teng bajana teh nyaeta gajah ngabrul dek ngarubuhkeun Ka'bah namun harita atas pertulunganana Allah teh cios dirubuhkeunana aya manuk ababil nyanak naon nyanak seuneu ti neraka dibaledog-baledogkeun ka eta pasukan Raja Abroha tapi ka ditarik mundur aleleh kabeh salamet Ka'bah teh teu rubuh
Dan suatu saat ayeuna eta Ka'bah bakal rubuh Pak. Naon sababna? Sabab alam dunia ieu dek ngeusan, cirina alam dunia edek kiamat itu Ka'bah bakal dirubuhkeun. Tah dina ngarubuhkeun ayeuna mah moal aya nu nahan. Ciri, tapi alhamdulillah tapi ka ayeuna detik ayeuna Ka'bah masih keneh kokoh di Mekah, berarti jauh keneh ka kiamat. Kan urang teh kudu hati-hati we da geus aya beja cenah geuninganan keur nanahaonan jalma muslim make jeung nyembah batu bata anu teu bernyawa gitu. Ayeuna ya no Saudi itu entos digilung ku orang-orang Wahabi cigana sakedeung deui dirubuhkeunana eta geus moal aya nyegah deui geus eueuh Ka'bah mah dagoan we hancurna alam dunia ieu kiamah teh disebatna itu. Tak urang ayeuna kempel di dieu teh teu aya sanes meureun saur tadi oge edek naon edek mintonkeun rasa cinta mahabbah urang ka Kangjeng Rasul ku ngaoskeun shalawat anu seueurna 4444 teh mudahan ku ngaosan eta teh hiji tawis kaangkeun ku ayeuna Kangjeng Rasul bahwa urang pasir kunci teh mika mahabbah mika cinta ka anjeunna di mana geus kaangkeun insyaallah poe kiamat urang bakal kaaku digero ku anjeunna selaku umat mantena nu mika habah mika cinta ka anjeunna. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngan kadewe Mang Indra nya saenggeus ayeuna maca sholawat ieu teh cukup geus rasa mahabbah cinta kan teu kene. Naon margina? Margi teu acan cukup urang mintonkeun rasa mahabbah cinta ka Kangjeng Rasul ku ngaos sholawat ieu wungkul. Kedahna diteraskeun ku naon? Ku ngalakukeun pasunatan anjeunna. Ngalakukeun kana akhlak mulia anjeunna. Sabab Kangjeng Nabi diutus ka alam dunia ieu teh teu aya sanes innama buistu liutamima makarimal akhlak pikeun nyampurnakeun akhlakna manusia. Tah pintonan ku urang, contoh ku urang akhlakna Rasul. Di antawis akhlak Rasul teh saalit ieu nya urang medal nyaeta in husima yaskut in udia yaku lamun di musuhan cicing lamun di satruan ngahampura Kangjeng Rasul mah Rasul ede ka masjid teu boleh anu nyiduhan we tina luhur loteng teh amak henteu Mang Indra anjeunna mah meng peos we teras ka masjid hiji poe anjeunna naon teu aya nu nyiduhan teh. Saur Kangjeng Rasul ka mana cenah jalmi anu sok nyiduhan teh saur sahabat teu aya Gusti anjeunna ayeuna nuju teu damang repot. Saur Rasul kumaha sahabat hayu urang longok lamun urang mah cigana lamun nu amekeun ka urang ngareuneu eta jelema teh tabrakan atawa kumaha cocok sia doraka ti aing kitu beurnya urang mah ari Kangjeng Rasul mah sahabat hayu urang longok eta jalmi teh dilongok tuntuna kumaha eta orang Yahudi langsung harita keneh nyukuh ka Kangjeng Nabi maca sahadat iman ka Allah sinareun ka anjeunna. Aya deui cariyos dina kitab naon Sahih Muslim eta mah di pasar Madinah aya naon aya hiji orang Yahudi tukang menta-menta jajaluk ngaranna teh Baromael sok cicing we di juru bari nyang hareupan mangkok menta belas kasihna batur ngan eta si Baromael teh Pak teu daekeun cicing letah biwirna teh ayo we ngangangan ngagoreng Rasul euy ulah daek deukeut ka si Muhammad padahal manehna can nyaho ka Nabi Muhammad dalolong teh teu nempok ulah daek euy kade maneh si Muhammad mah gede bohong ayeuna gede naon gede sihirna kitu tapi ka eta manehna teh pada apal jelma-jelma kana ka naon omonganna si Baromael eta dugi ayeuna
kasaha ka Kangjeng Rasul ku Kangjeng Rasul kumaha teu nitah sahabat titah ditewak si Baromaen teh kumaha tuh sahabat hayu urang tingali jelema anu sok ngagogoreng kami teh itu diteang ka pasar efek teh heueuh we aya jelema teh cicing di juru ngagogoreng Kangjeng Rasul. Oh iya merenang sahabat jelema teh ku Kangjeng Rasul di kumaha dicarekan diteueuh henteu bahkan sahabatna anu ngilu kadinya geus ngagibrig nahan ka amak ditahan Rasul tenang sahabat ulah gede amak gitu ieu jelema teh can nyahoeun bodoh keneh can nyahoeun kana agama malahan mah tiap poe eta si Baromaen teh osok dilongokan dibere katuangan bahkan dihuapan si Baromaen eta si Baromaen keur diwapan ku Rasul hayo we nyangangan ngagogoreng Rasul euy kadek maneh ulah deukeut ka Muhammad ulah hayang wau jeung Muhammad gede sihirna gede bohongna kitu we tapi ka pupusna ayeuna Kangjeng Rasul itu saatos pupusna Kangjeng Rasul si Baromaen eta teh rada ayeuna leungiteun mana cenah jelema anu osok ngahuapan kami teh anu ramah anu ayeuna genah ngahuapanana eueuh geus sabaraha poe saminguna teu datang-datang di sisi lain ayeuna Abu Bakar Siddiq dongkap ka Siti Aisyah putrina ka istrina Kangjeng Rasul neng ari pasunatan Rasul naon anu can dipidamel ku mama saur Siti Aisyah Gusti sadayana pasunatan Rasul tos dipidamel ku mama ngan aya hiji anu encan dipidamel teh nyaeta sateu acan putus Rasul osok masihan katuangan ka jalma anu ngagogoreng ka anjeunna anu aya di pasar Baromaen ngaranna oh eta isukan mama edek ngaburu ka ditu teu diengkekeun deui ningang isuk eta Abu Bakar Siddiq dongkap ka eta pasar menakan si Baromaen efek teh we geuninganan si Baromaen teh can eureun ngagogoreng ayeuna Muhammadna teh gitu di dongkapan di pasihan ayeuna sapertos Kangjeng Rasul eta si Baromaen teh dihuapan ai maneh saha kuring teh nu sok biasa ngahuapan maneh ceuk sa Abu Bakar teh gitu ka mana wae atuh maneh teh kamari sami ngobrol eueuh sibuk di imah seueur padamelan saur Abu Bakar teh padahal mah lain Kangjeng Rasul mah tos wafat kitu mah teh sok laksanakeun seperti biasa diwapan ayeuna ku naon ku Abu Bakar teh eta si Baromaen teh eta si Baromaen keur diwapan kitu we sarua jeung katukang-katukang sawaktu diwapan ku Rasul bari ngagogoreng Kanjeng Nabi ulah euy daek wau jeung Muhammad goreng patut Muhammad ayeuna gede bohongna kitu we eta ngageter pananganna Abu Bakar keur ngawaktu ngahuapan eta si Baromaen teh ngageter nahan nafsu amek jeung ayeuna ngabayangkeun kana kasobaranana Kanjeng Rasul ngahuapan jelema nu ngagogoreng ka anjeun ngageter saking kulila mah meureunnan Abu Bakar oge secara spontan aya rasa amek kitunya tapi ka eta anu dihuapkeun ka manehna ka si Baromaen teh diunggulkeun ka daharanna teh eta si Baromaen langsung jengkat terus ieu saha cenah ieu ngahuapan teh beda ieu mah lain anu sok biasa ieu mah lain cek Abu Bakar teh kuring sok biasa ngahuapan aja lain anu sok ngahuapan kuring mah baheula lain kieu tara ngahesekeun kuring tara tepi ka diwawa tapi daharna ku kuring oge geus lemes aduh itunya eta Abu Bakar langsung ngaku ayeuna ka saha ka si Baromaen teh kumaha ngaku kuring teh lain nu kamari sok biasa ngahuapan anjeun tapi kuring sahabatna cek eta si Baromaen ari sahabat maneh atuh ayeuna ka mana kuring sono hayang panggih pisan ieu teh rindu sono ka manehna ka mana saur Abu Bakar
tos teu aya tos pupus. Nah eta teh saha atuh sahabat anjeunna teh, sahabat anjeun teh kuring kamari can pernah ayeuna sempet naon nanyakeun ngaranna saha urang mana lemurna. Cek eta si Baromen eta teh saur Sayyidina Abu Bakar anu soku anjeun digogoreng teh. Aduh eta si Baromen langsung leuleus nyeuh kana pangkuanana Sayyidina Abu Bakar bari ngucapkeun saksian detik ieu menit ieu poe ieu kami ayeuna iman ka Muhammad, iman ka Pangeran Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh syariat ayeuna mulia akhlak Kangjeng Rasul, ayeuna eta orang Yahudi langsung masuk Islam. Tak kurang masing tiasa nyontok karena akhlak anu mulia eta. Mugi-mugi sakali deui riungan urang sadayana ieu masing aya dina naon panampianana Allah hiji tanda mika cinta mika mahabbah ka Kangjeng Rasul, jaga poe kiamah urang kajait kumantena. Ayeuna atuh akhlak-akhlak urang masing tiasa nyontok kana akhlakna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.